Alhamdulillah katimu ya nama tambang teh kamari si rejanya tanyakan tambang bang dibikin lah kajal mana. Jel. Dekan dia ini mau tambang kieu. Kamari teh si reja cenah ge ngabutuhkeun tambang jadi teh dibikin ka si reja tambang teh. Kitu si Reja najang naon? Nya udah butuhun pokna macana kamari teh. Naon? Rek mikeun ka si Reja. Oh dah. Ulah sok lalawora Jel. Nah sih. Nya si Reja teh kamari teh pan gagal nikah, bisi keur patah hati, bisi teu naon-naon bae maneh mah. Teh aing mah da ai babaturan butuh mah nya kudu diberean lah selagi aya mah lain. Karena mun teu diberean disangka pelit kana teh. Nya Geusnya ya urang mah artis mah waktuna teh sia mepet geusnya. Jel. Ulah. Terus cicing ya mah demi babaturan sia. Ih, ulah Jel, ulah. 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 Ulah Jel. Duh, karep teuing Aduh aing mah. Si Reja nasibna bakal kumaha nya. Ang sok sieun banget nah, euy. Geus teu naon-naon bae si Jel mah. Udah jangan banyak ngelamun. Yang udah mah udah. Namanya belum jodoh mah ya mau gimana lagi ya. Nya Jil nuhunnya nasehatna yang ka abi gitu. Terus Jil gaduh tambang teh. Si Reja, kenapa ya minta tambang? Jangan-jangan mau bunuh diri dia. Sekali lagi saya bilangin yang sabar untuk jangan ngelakuin hal yang enggak aja. Mohon Jil dah. Henteu abi ge da abi ge moal ngalakukeun nu lain-lain. Ja, ka mana bae? Aning kamari nanyakeun tambang. Iya, urang geus mawa tambang. Beres Jil. Urang kamari teh nenengan tambang ayeuna butuh tambang. Kadiekeun we teh. Ya ja, tambangna. Siap-siap Jil, hatur nuhun nya Jil. Oke, siap milariankeun gitu. Lah, si Jelly kenapa si Reja malah dikasih tambang? Saya mending pulang daripada takut terjadi apa-apa. Saya mau pulang duluan ya. Soalnya di rumahnya masih ada tugas. Udah, yuk. Aduh, jangan-jangan si Reja mau. Ja, kitu eta tambang teh jeung naon? Nanyakeun tambang. Ieu kan si mama teh butuh jang ieu ningan anu jang jemuran pakaian di bumi soalnya teh aya tambangna. Jel, karena abi teh tos ngajak balikan deui ka Yuyus. Tetapi Yuyus teh nolak wae kumaha nya carana nya? Gampang ja masalah we mah. Pan aya kata paribasa cinta ditolak, dukun bertindak le. Benernya. Nah, orang boga kenalan dukun ya anu mantep, manjur lah pokoknya make ku urang dibere alamatnya. Siap? Gerak. Mun teu salah mah ieu teh alamat teh belok kanan, belok kiri, sumur, turunan, dinya berarti. Aduh, bulu punduk tak asa merinding kieu mah. Tapi da saur si Jelly teh ka dukun ieu mah pasti saloba hahalangna. Tapi da aya demi cinta mah tetap semongko. Aduh, ieu demit naon kos kieu. Disebut tuyul da awakna teh gede. Teu disebut tuyul da siga tuyul. Aya makhluk naon ieu? Hei, anak budak. Si Laing mau apa? Aduh, maaf brother. Da kadieu teh saya mangan saukur memperjuangkan cinta. Tah, bade ka alamat ieu. Oh, mana?
kurang tempoh lah. Oh, apal orang ieu mah dukun pelet ieu mah. Apal orang. Tapi maneh wayahna mun liwat ka dieu kudu aya komisi heula. Ayeuna mah kieu ge kudu jeung duit. Bayar. Aduh, aya nama bingung. Zaman aya nama geus aredan gitu. Juri ge nama geus beuki ka duit. Orang mah tayang nyawa nya. Amun yang liwat ka dieu bayar. Amun teu bayar jung mantok dek ka ditu. Atau maneh yang diakan ku urang. Ih, eta ceking sadaya abi ka aya deui jang kadukuna. Yo, jang kadukun mah 10. Aing 30 soalna aing boga balad. Pasti balad aing ngentakeun aja tanah. Nyantos atuh bray. Ayeuna dek kadukunanya soalna ieu waktuna tos mepet. Kaulah budak. Selain diantar ke urang tante. Dari serangan baik. Di keponya. Ieu mah masalah pribadi. Terus tong hayang apal nya. Masih hayang diantar ge. Da aing mah mal keang nganter maneh. Di imah aing masih loba tugas kuliah. Tekiang. Sok mangga dek lewat mah. Nyantos atuh wa nya, nuhun wa nya. Ai kitu aing wasia. Awas kuai, budak nu bagi jajan, hakan kuai. Bah, punten tulungan abi. Nyawa. Dah gede-gede pasti mere 10.000 lah. Naon? Bah, punten abi teh ka dieu teh hoyong Gas tulung ka Abah. disebutkan. Geus apal. Maksud senang datang ka dia teh. Abah mah geus apal. Teu kudu dijelaskan deui. Teu. Apal datang senang datang ka dia teh. Dek janten jelema sob. Bisik senang rek. Paku di jero beuteung. Baskom di luhur dulu. Bisa abah mah. Bisa senang yang sebedar di baso. Sembaria. Jadi tukang. Bah, tong serius-serius teuing. Da ieu mah judulna ge lain dukun santet, tapi ieu mah dukun pelet. Waduh, hampura jang. Abah salah. Hampura. Soalnya abah pemajukan abah di itu di bumi teh. Keur datang bulan. Jadi abah dicarekan bah jadi abah kurang konsen pikiranna. Oh, mohon da si Abah mah tos sakti, tos terkenal di mancanegara. Tak nyaho abi ka dieu teh dek naon teh. Tah Abah abi teh da ka ieu teh ka dieu teh nya abi teh ditolak wae ku pun istri teh. Soalna abi ka manehna cinta mati bah. Jadi abi teh ka Abah teh bade minta tulung gitu. Supaya itu teh balikan di sarang abi bah. Gus, eta mah masalah gampang. Datangna bener, datang ke abah mah gampang. Cing, ayeuna mah dibere ku abah jamunya. Ngopi. Wah, bahaya ya mah.
gak kena, gak kena. Cepat lele bugo, poposo, berod. Cepat lele betik, cepat lele bugo, lele. Bogo, boncos. Ya, saya inumkan kanu awewe kanu diresep kunus ujang. Sok jamin baik deui. Maksudnya teh balik deh ke Abi, bah? Nya balik ka imah nah, pada we situ buka imah lain. Nya balik ka imah nah kalau kumaha ge pasti balik ka imah nah. Ngeunah teuing kapan ge? Namun pasti balik di ka su ujang. Jang naon enak ujang datang ka dieu. Pan ngaranna ge abate dukun sakti mandraguna Indohoy Maria Bella. Yang satu bahnya, nuhun pisannya. Ya, di Abi kangen ngopinya, Abi langsungnya. Ditampi jang. Ini 10.000. Udah mau jaman 10.000. Sebeneran ke 20.000. Lah, dosen jadi dukun 10.000. Lah. Aduh, pada kemana nih yang mau ronda? Masa cuma saya yang datang sendirian? Aduh, gak pada taat aturan nih. Ah, ciga nama tanjil sanesnya itunya. Ah, dek curah telah kenapa? Aduh, Ja, habis dari mana nih? Habis usaha, bah. Oh, saya minta minum ya? Ulah waka ieu. Abi Kenapa? mah sanes lain pelit. Jadi pokoknya mah geus ya ulah. Iya, abi teh nyeri hate ku Yuyus gitu. Tah bisi ieu mah gerannya tingali cetan abi jeung Yuyusnya. Tuh, Emang kenapa, Ja? tuh kan abi teh nya bah. Abi teh hoyong balikan deui sareng Yuyus, cuman Yuyusna teh aliman. Emangnya Yuyusnya ngomong apa, Ja? Saur Yuyusnya teh bade jalan-jalan ka Sukahaji. Uihna mampir ke Pecel Lele. Areja upami kamari atuh kamana wae. Ku coba melupakan, tetapi ku tak bisa. Ku coba untuk hiraukan, ku malah tambah sayang. Engkau yang ku rindukan, kini dimilik orang. Meski kau telah menghilang, ku di sini kan tetap sayang. Aduh, Ja, itu ada apa? Siapa tahu ada maling. Ayo cek dulu. Ayo bah. Alah, non sih malingnya. Maling lain, oi. Ah, udah. Maling, oi. Aduh. Capek, oi, haus, oi. Aduh, rezeki anak soleh, ieu mah pas haus aya cai. Alhamdulillah. Aduh, ya, kirain maling. Ternyata kucing mau nyuri makanan. Iya, Jil, abi ge reuas kali teh kuna ieu teh. Teh sewang curhat teh di gubuk derita. Yuk. Lah, Rin, tes lami di diri. Lah, iya ya. Tadi mah gak ada Ririn. Udah lama di sini, Rin. Reja, kemana baik? Abi teh kangen ka Eja. Katakan peta. Bah, kenapa si Rin jadi siga resep ka abi gitu. Ya saya gak tahu. I don't know. Eja,
janjina pada ngapel. Ayo atuh mojok. Mojok ayo aja mojok. Ayo atuh tong nyawa Pak Eja. Siga nama ieu mah ririn tetos ngamu cai nu tadi nang di dukun ieu. Waduh. Bener berarti dileut ieu mah. Jil. Geus wang kabur moal bener ieu mau wang ngaman ke diri ieu. Emang kenapa, Ja? Takut jebol. Ayo kabur. Aja meninggalkeun dikinya. Siapa kami mau dek cerik. Geng. Kunaha? Ku Aja. Cerik ku Aeja euy kumaha urang? Kamar main bayu ngasih. Selalu Jebol. ku coba melupakan, tetapi ku tak bisa. Ku coba hiraukan, ku malah tambah sayang. Kau yang ku rindukan kini meski kau telah menghilang, ku di sini kan tetap sayang.